Lalang si ahe naguar lalakon na ahe pagalaman nyata para kanca. Lalang si aheng. RMG Network midangkeun Lalang si aheng. Lalang si aheng naguar lalakon na ahe pagalaman nyata para kanca. Dijujut lagu mapai rundayan carita nyingraikeun lalang si aheng. Kawan ci simpe hawar-hawar ayo sorang batakeun ngahudangkeun kasasieun. Panutur jatuh Diri Sanjaya Panatasora Rendika MG. Produksi RMG Record. Hati ketiga lewangna marangan jengklinga putih petunuk mawa cerita ningraikeun si aheng. Para kanca njanggakeun lalang si aheng. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Memegat di gunung gelap, memegat di gunung gelap. Pintunan Ki Catrik Subaryat. Tahun tukang dina bulan November kira tabuh 11 peting. Lantaran aya keperluan nu ngadadak jeung penting. Kuring kadua seuis adik kuring miang ti Bandung reka lembur. Nyatana pamengpeug Garut. Indi teh harita make mobil sedan menang nginjem ti emang. Dari rekana kendaraan umum mah geus eueuh, geus peuting teuing. Hujan ngarincing di Bandung mula. Jalan jadi cebrek tur leueur. Atuh ngajalankeun mobil teh teu bisa gagancangan. Jam hiji kakara tepi ka Garut. Hujan beuki gede. Halimun ngedingding di sepanjang jalan. Kang, urang lirean heula di Garut we atuh. Engke subuh urang teraskeun. Paur abdi mah geuning hujana kalah ka beuki ageng. Ceuk si Eis meraikeun ka keueung
Nya, kahayang mah akan ge kitu is. Dan kumaha tuh? Kapan isu tabu 12 kudu geus aya di Bandung deui urang teh. Mobilna rek dianggo ku emang. Coba akang nage, kapan penting isukan teh rek main di hotel Pakunagara. Jadi kudu latihan heula ti beurangna. Tembal kuring. Seuis teu nembalan deui. Memang sanyana. Penting isukan teh kuring rek ngagelar kesenian, upacara adat jeung calu. Di Nararaga malam jumpa mahasiswa angkatan tahun 78. Duta Suara Karawang. Kenalah urang ngariap wae, panepi we jeung salamet. Ceuk kuring deui. Peuting beuki simpe. Hujan ngaririncik keneh. Kuring jeung euis tu jadi adi ngabetem tayan nyarita. Kalebut dina pikiran sewang-sewana. Tabu 2:30. Geus mimiti asup ka wewengkon leuweung gunung gelap. Patempatan nu masih kasebut angker. Cenah ceuk beja di daerah ieu sok rajeun aya nu kawenehan dipegat ku si belang. Maung kajajaden nu kacidag gedena. Pantesna kitu mah. Gunung gelap teh mangrupa tempat nu kacidag geumanana. Katuhun jalana pasir ngadingding, jauh ngajaul kaluhur, tur rembet ku kakayon. Kencaeunana jurang gurawes. Pantes menjadi panonoban siluman-sileman jeung sasatuan leuweung. Inget kadinya, teu rasa muluk-muluk becerengkah. Katambah-tambah sorak Korea kerame patembalan, nambahan ketir, nambahan geeung. Kang, gunung gelap, Kang. Ceuk si euis satengah ngaharewos. Bari diukna ngageser ngadeuketan. Kuring ukur ungguk, bari leungeun mencet klakson, da ceuk beja mah palabadinya teh kudu nyadakeun klakson ngaran eueuh nu megat. Tapi teu kuhan teu. Na atuh ari bletuk teh ban tukang bitu. Sakedapan kuring ngahuleung. Seuis neutup pinu pananya jeung karisi. Aduh. Aya wae halangan teh. Kuring ngagerendeng. Kumaha tuh? Mangkaning hujan jeung teu nyenak jas hujan. Si euis lir nu ngomong sorangan. Tapi lantaran ingat kana waktu nu kudu buru-buru mulang deui ka Bandung. Hoream-hoream oge maksakeun kuring turun reka ganti ban heula. Kabeneran ban serep mah mawah barang curut turun. Kayaan bet merdong pisan poek mongkleng. Sakuring bungking poek teu katingali nanaon. Ari lain rajegna kakayon mah. Is, cana kelilina poek ye. Kalekednaker, seuis turun bari nungkupan lilin nu kakalicesan. Koreak, koreak. Manuk-manuk leuweung meuweuh recet di sarada. Kang, si
sieun kan? Sama seorang manuk, Is. Nah, make sieun segala. Uring ngegedean wawanen si Eis. Bari jeung sorangan ge sabener nama ting Sariak Bulupunu. Sret, sret. Baut bandilaanan. Beres eta gancang banu bitu teh dilaan. Barang rek rap masangkeun gantina. Bet kadenge aya sora nu ngawik-wik. Sorana lambat, mimiti laun. Beginilah bekit tarik. Kang. Eis ngoceak, belecet lumpat ke jero mobil. Gebruk pantona ditutupkeun. Duka suara Karawang. Uring ngejengjen ngadedengekeun eta sora. Bisi ukur dedengian hungkul. Aya manusia ngania. Sorana tetela beki atra. Gesru. Sora nu lempang digusur. Gebeg, kuring ngarenjag satakar kebek. Barang red kalebah saung sisi jalan. Aya nu ngabeleg-beg hideung. Lempang nyamperkeun kalebah kuring. Cul pagawean, beretek, lumpat ke jero mobil. Gebruk, pantona ditutupkeun satakar kebek. Pembacaan Is, pembacaan. Ceuk kuring bari ngeleper. Tapi ngabeleg-beg teh kalah kabeuki deukeut wae. Malah antuk nama nepi ka hareupeun mobil pisan. Tadi nama rek neka didupak. Tapi kaburu inget kana mobil teh bana eueuh hiji. Leungeun urang goas ngaragamang kana kaca hareup. Di kedoran. Ya Allah, Gusti Nu Agung. Aduh, kumaha mun peupeus, meureun manehna bisa asup. Aya manusia nang penting asup ka negara lain. Di mana saangan desinan ria? Pokna ngoncrang. Bari ngayek-yek kukuring ke tempo beungeutna. Gusti eta huntu manirang ngeteng. Panon molotot, teu ngicep-ngicep. Buuk ngawig-wig gimbal, susuna rambai. Nah, moloho kesiannya. Nah, lainnya jawab sia. Nah, sia ngomong nih ngasuh ka negara ngaya. Yang eta, putri menangi wati mana sia teh ya? Kurang ajar. Sia wani-wani momongohan di leuweung larangan sia. Si curig hayo ngocoblak. Bari teureun-eureun ngagedoran kaca hareup. Tidinya pindah ka kaca pinggir. Palebah si Eis. Sora Eis les-lesan. Bakat kusieun. Beungeutna ka tembong sepapias. Nah atuh, ari brak teh. Panteu muka. Eis ngajerit bari ngagabruk. Ini siapa mutri? Ini ngarang ngajilan siapa? Orang ajar sing wawani maling serakin ngaing. Resekan si Allah segala. Kuring jadi beki semar bola. Eis geus teu walakaya. Kapayahan. Awakna dirang sadan. Nepikeun ka bajuna sararoe. Duka suara Karawang. Udah usia,
Muder sih, ha? Nempokayan eis nepi ka selempangan. Leungit kesieun kuring timbul wawanen. Ya, cepot. Banget si Jurig ditonyok satakerna. Make jurus timpuk doyong, tutungkusan, warisan ti aki baheula. Anu. Kuring ngarenjak. Bari rada muringis. Barang karasa tonjokan teh asa ngahanca barang nu teuas. Beungeutna kawas tina tulang. Tapi barang jeung eta, si Jurig teh bet ngoceak, awakna ti cengkang ka tukang. Tiwas, anu. Pokna, wawanen kuring, ku kitu teh beuki ngagedur deui. Barang manehna cengkat, kuring riket ngajeng keluar. Bari najong angeunna dina gerakan sepak kuda edan. Si Jurig teh ngoleab ka tukang, kebut rag-ragana ka malir sisi jalan. Kuring gancang asup deui kana mobil. Cetrek, pantuna di kuncian. Sajongjongan ngahuleng ngaregemeneng. Teu nyaho naon nu kudu dipigawe. Ari rek diteruskeun ngaganti ban. Sieun kaburu si Jurig hudang deui. Ari rek cicing wae. Kesel, ret ka eus nu jadi adi. Teu usik-usik. Sumpah kabeneran keur kitu teh gerung aya surat truk. Reg eureun hareupeun mobil kuring. Ai, kunaon Den? Bogok? Cek supirna bari turun, dibarengan ku kenekna. Aduh, mohon. Bana bitu Tembal kuring. Bari derek-dek nyaritakeun kejadian bieu. Pangpang nama ngarah manehna maturan heula kuring. Sabot ngaganti ban. Jeung bisi curigaeun ningali kayan si Eis. Hai. Nah, mana ene Jurigna? Ki kenek nanya, bangun cangcaya. itu tuh reka malir balik kencah. Sanes Jurig panginten eta mah. Ki supir ngahehe. Bari leumpang nguru kana kamalir. Kuring hideng nuturkeun. Barasat ki supir ngabatrean awak anu ngebabengkang. Brek. Beungeut si Jurig. Jiga anu nyangereng. Dina palebah irungna ngalai getih. Beungeutna beureum jiga beungeut si Cepot. Ari huntuna ronghok. Kawas huntu dursasana. Alah, mohon atuh ieu mah. Si Keno geuningan. Ki kenek ngarongkong kana beungeut Jurig. Terus direwod. Ari breh teh nya we jelema biasa. Ngan tadi mah make kedok kai. Pantes waktu ditonyok teh mani teuas. Alah nya we geuningan Sardi, alah si Keno ieu mah. Gotong Sardi, urang kasongkeun karunya. Ceuk ki supir. Bari nyekelan suku Jurig. Geus kitu regeyeng digotong kuduaan. Dikasaungkeun. Horeng. Nu disangka Jurig ku kuring teh nyatana Nyi Kenoh cenah. Nu leungiteun ingetan. Alatan kaleleban ku salakina. Dalang. Nu maot dina kacilakaan. Waktu mulang manggung ti Cimari. Truk nu ditumpakanana diguling palebah gunung kelapisan. Nu salamet ukur saurang nyatana Nyi Kenoh, sinden pamajikan Ki Dalang. Paingal atuh ari kitu mah. Tadi makin nyebut sinatria kitu ari pamajikan Dalang mah. Aduh, karunya teuing atuh. Duta Suara Karawang.
Network reng semidangke lalangse aheng Kawan cing simpe hawar-hawar ayah sorangan saranu batakeun ngahudangkeun kasasieun lalangse aheng panutur jatuh Deri Sanjaya Panatasora Rendika MG Produksi RMG Record HP kecil lewangna marangan jemplingan peting petunuk mawa cerita ningraikeun lawan seaheng para ganja sakitu nu kapihatur wilujeng kantun